Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kasehatan, kakiatan, kasalamatan ka urang sadayana, urang aya dina panangtayunganana. Dina danget ieu, simkuring pun tira bade medar perkara materi kawih. Ieu materi kawih teh aya di kelas 10 SMA atanapi SMK. Di dia aya contoh gambar. Nah, upami ditilik ieu gambar teh aya anu nuju ngawih. Ya, anu ngawihna henteu ngan saukur saurang dua urang tapi ku seueuran atanapi secara rampak. Lamun aya anu ngawih secara rampak, urang sebat dina rampak sekar. Satutasna diajar ngeunaan materi kawih, aya nu dipiharep nyaeta aya tujuan pangajaran nu kahiji dipiharep siswa satutasna rengse diajar materi kawih tiasa nyebutkeun unsur lahir jeung batin rumpaka kawih. Tujuan nu kadua, siswa dipiharep tiasa nyusun paraprase rumpaka kawih kalawan merenah. Tujuan nu katilu nyaeta dipiharep siswa tiasa ngahaleuangkeun kawih Sunda. Ayeuna urang tilik tina asal kecapna kawih, wangunan kawih. Asal kecap kawih, asalna tina kecap kawi, anu hartosna sair, atanapi kafia anu hartosna bujangga. Naon atuh nu disebut tina wangunan kawih teh? Wangunan kawih nyaeta mangrupa rakitan basa anu ditulis ku para bujangga atanapi seniman sabangsa dangding anu henteu matok kana patokan pupuh. Sarta dina kawih mah miboga birama anu ajeg atawa angger. Kawih biasana kabeungkeut ku wiletan atawa ketukan. Di mana kawih sok disebut oge lagu-lagu anu kaasup sekar tandak boh kawih tradisional, boh kawih wanda anyar. Ayeuna urang tilik dina bedana kawih, kakawihan, jeung tembang. Tadi tos didugikeun nu disebut tina kawih nyaeta mangrupa rakitan basa anu sabangsa dangding anu henteu kaiket ku aturan patokan pupuh. Sedengkeun tembang nyaeta mangrupa rakitan basa sabangsa dangding anu kaiket ku aturan. Aturan naon? Nyaeta aturan pupuh. Contoh dina lagu anu biasa ditepik